Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana nu kusim kuring dihormati, mangga buka kitab Adhkar Nawawi halaman 12. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Yang bagi peryogi naon ayakuna yen kabuktian saadzakiru jalma nu dikir ala akmalis sifati netepan kana sampurna na pirang-pirang sifat. Paingkana maka lamun kabuktian ieu zakir jalisan eta anu calik fi maudhi'i istiqbalil kiblati fi maudhi'in dina tempat istaqbala maka nyang hareup ieu zakir madep ieu zakir al kiblata ka kiblat. Wa jalasa sareng calik ieu zakir mutadallilan barina anu ngarasahina mutakhasyian tur anu husu bisakinatin kalawan tenang wa wiqarin jeung jatnika mutri korosihi barina anu nungkulkeun kana sirahna ieu zakir. Peryogi kauninga keur jalmi-jalmi anu sok dalalikir wiridan dikir ayakuna dzakir ala akmali sifati. Kedah kabuktian jalma anu sok dikir teh kedah netepan kana sampurnana pirang-pirang sifat. Jadi kumaha sampurnana sifat teh lamun teh ama ieu jalma nu dikir teh bari calik dina ieu tempat. Jadi saya nama dikir teh bari calik tur nyang mayun ka kiblat. Tur dina calikna calik bari ngarasahina dan nu maha mulia mah Gusti Allah, urang kudu ngarasahina. Mutakhasyian tur bari husu dina calikna teh. Bisakinatin bari ngarasa tenang hate. Wawiqorin jeung jatnika rintih, jatnika teh rintih. Mutrikoro sihi tur nungkulkeun kana mastakana ieu jalma nu dikir. Walau dzakaro ala ghairi hadihil ahwali jeung lamun teh amah dikir ieu dzakir ala ghairi hadihil ahwali kana salianti ieu pirang-pirang tingkah jaja maka meunang ieu dzikir wala karohata jeung teu aya kamakruhan pihakihi dina hakna ieu dzakir. Jadi lamun jalma dzikir salianti ieu pirang-pirang tingkah meunang ieu dzikir seperti nu tadi ge teu nanaon salianti tingkah nu keur teu calik mah bari henteu makruh dina hakna jalma anu dzikir. Ngan lamun teh mah ieu jalma dikirna teh kancek tadi kudu saena mah bari calik, dikir teh saena mah bari mayun ka kiblat, bari calik bari tur ngarasahi hina bari husu dikir teh tentrem hate rintih deui tur nungkulkeun kana mastakana. Kumaha lamun salianti eta teu nanaon cenah henteu makruh dina hakna jalma nu dzikir bebas mung lakin ingkana tapina lamun kabuktian ieu dzakir teh bigori udin taya dzikir kana kabuktian ieu dzakir tarikan eta nu ningakeun lil afdholi kana afdhol. Teu nanaon henteu tadi oge ngan eta jalma teh ningalkeun kana kautamaan di dzikir. Itu upaya mau pamit tiasa dina adab-adaban make sampurnana sifat teh cek tadi teh nya dah mayun ka kiblat bari calik sareng sabangsana tadi. Wa dalilu jeung ari dalilna ala adamil karohati teu aya na karohah teu aya na makruh qauluhu ta'ala eta dawuhan Allah taala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati sanyana dina dadamelan pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi wa ikhtilafil laili sareng gonta-gantina peuting wan nahari jeung beurang la ayatin eta jadi tanda-tanda kakawasan Allah liulil albab bikeun jalma-jalma nu ngabogaan akal. Alladzina tegasna jalma-jalma yadkuruna nu dalalikir ladina Allah ka Gusti Allah kiaman barina nangtung wa qu'udan sareng calik wa ala junubihim sareng kana gigirna ieu jalma-jalma
wa yatafakkarunya jeung talapakur ieu jalma-jalma fi khalqis samawati dina damelana pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi. Nya eta teh dalilna teu ayana makruh nyaeta dawuhan Allah. Jadi teu nanaon dikira kumaha bae oge nya gitu. Teraskeun wasabata jeung tetapi sahihaini dina kitab Bukhari Muslim sahih 2 Bukhari Muslim. Ana Aisyah katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat nyarios Siti Aisyah kana kabuktosan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataki nyangkerek Kanjeng Nabi pi hijri dina lahunan abdi wa ana jeung ari abdi haidun eta nuju haid payaqra'u teras ngaoskeun Nabi Al-Qur'an kana Qur'an. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Wa pi riwayatin jeung dina hiji riwayat mah bahasana wa ra'suhu fi hijri wa anna haidun. Wa ra'suhu bari ari mastakana Kanjeng Nabi fi hijri eta dina lahunan abdi wa anna jeung ari abdi haidun eta anu haid. Wa jaa sareng sumping hadis ana Aisyah katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha aidon deui. Qalat nyarios Siti Aisyah, ini saestuna abdi la aqra eta yakin macakeun abdi hizbi kana hizib abdi. Wana jeung ari abdi mudtajiatun eta anu ngagoler ala sariri luhureun ranjang. Maksudna hadirin sadayana tos tetep dina kitab sahih 2 hadis sahih 2 tegasna kitab Bukhari Muslim atampi hadis di Siti Aisyah. Siti Aisyah nyarioskeun bahwa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul nyangkerek kegoleran dina pangkonan Siti Aisyah. Bari Siti Aisyah nuju haid. Teras Kanjeng Nabi bari gegoleran mastakana Kanjeng Rasul dina pangkonan lahunan Siti Aisyah Kanjeng Rasul ngaoskeun Quran. Ngariwayatkeun Imam Bukhari sareng Muslim. Bari warasuhu fi hijri wa anah idun bari mastakana Kanjeng Nabi eta aya dina lahunan Siti Aisyah lahunan abdi saur Siti Aisyah teh wa anah idun bari abdi nuju keur haid itu. Wajah ana Aisyah radhiyallahu anha idun qalat jeung sumping deui hadis Siti Aisyah nyarioskeun inni la aqra'u hizbi wa ana muntajatun ala sariri sanyana kuring saur Siti Aisyah kuring abdi yakin macakeun abdi kana hijib abdi bari abdi nuju gogoleran dina luhureun ranjang maca doa-doa gitu teh doa-doa gitu. Paslu nari ieu eta hiji pasal wayan bagi sareng peryogi naon ayakuna yen kabuktian naon al maudi tempat aladi anu yadkuru dikir jalma pihi dina ieu maudi khalian barina anu kosong naudi pantur bersih painahu makasanya na ieu ladi yadkuru pi aldomu eta langkung agung pi ihtirami dzikri dina ngamulyakeun dzikir wal madkuri jeung nu dicaritakeun nu dikirkeun wali hada takulantaran kitu muziha di alam naon adzikru dzikir bil masajid di pirang-pirang masjid wal mawadhi jeung pirang-pirang tempat asyarifati nu mulya. Wajah sareng sumping anil Imamil Jalili katampi ti Imam Al Jalil Abi Maisarah radhiyallahu anhu qala nyarios Imam Jalil layad guru teu kasup dikir jalma Allah taala ka Gusti Allah taala illa fi makanin thayyibin kecuali dina tempat anu sae. Wayan bagi jeung peryogi aidon deui naon yakuna yen kabuktian naon pamuhu bahamna ieu jalma nadhifan eta anu bersih. Lain kana makalamun kabuktian pihi dina ieu pamuhu taghayyuru azalihi berubah jalna ieu taghayyur bisiwaki kalawan siwak berubah azala berubah taghayyuru azalu berubah azala ngalkeun jamahu kana taghayyur bisiwaki kalawan siwak wa ing kana jeung lamun kabuktian pihi dina ieu pamuhu dina baham
naon najasatun aya najis azala maka ngaleungitkeun ya jalma hakana itu najis bil gosli kalawan ngawasuh bil mai ku cai. Palau dzakaro maka lamun dikir jalma walam yagsil jeung teu ngumbah jalma hakana ieu najasah bahwa maka ieu dikir makruhun eta nu dimakruhkeun wala yahrumu jeung teu haram ieu dikir. Walau qira'a jeung lamun maca jalma Al-Qur'an kana Qur'an wa pamuhu bari ari bahamna jalma najsun eta najis kuriha maka dimakruhkeun ieu qiraatul Qur'an. Wa fi tahrimihi jeung eta dina haramna ieu qiraatul Qur'an wajhani ari dua jalan li ashabina mungguh asaburang sadaya asohu huma ari pangsohe-sohehna ieu wajhani layah rumu eta teu haram ieu qira'al Qur'an. Maksudna dina ieu pasal yan bagi ayakunal maudi alladzi yadguru fi khaliyan naudipan. Peryogi ketika urang bade dikir peryogi tempat anu dianggo dikir teh diusahakeun dikir teh dina tempat anu kosong khalian tur tempat anu bersih tempatna kosong bari bersih. Naon margina? Margi fa innahu adamu pihtirami dzikri wal madkur. Berarti ketika urang dikir dina tempat nu kosong bari tempat bersih eta teh adamu ngagungkeun dina ngamulyakeunana dikir ngahormatna dikir jeung ngahormat anu dibacakeun dina dikir. Eta kadah tempat anu sae tempat nu kosong tempat anu bersih. Walihada takulantaran ieu tempat nu sae nu kosong tur bersih mudi hadikru fil masajid wal mawadhi syarifah maka di alam dikir dina di pirang-pirang masjid. Jadi saya pisan dikir di pirang-pirang masjid di jero masjid. Jadi dikir teh saya di jero masjid wal mawadhi'ul syarifah jeung dikir teh dina tempat-tempat anu mulia. Saya pisan di alam. Wajaa anil Imamil Jalil sareng sumping ti Imam Jalil Abi Maisyarah radhiyallahu anhu qala Imam Jalil nyarioskeun la yadkurullaha ta'ala illa fi makanin thayyibin. Saur Imam Jalil teu kaasup dikir ka Allah ya jalma teu kaasup dikir ka Allah taala kecuali dina makanin thayyibin kecuali dina tempat anu sae. Jadi dikir teh kudu tempat anu sae tempatna anu sae. Kulantaran dikir teh kada tempat nu sae yang bagi aedon ayakuna pamuhu nadhipan atu peryogi deui jalma anu dikir ieu bahamna anu dikir teh kadah bersih. Kadah bersih wayahna kudu nyiwak heula nyikat heula satacan dikir teh. Naon margina paingkana pihi taghayyurun azalahu bisiwakin. Lamun teh mah aya dina ieu baham teh aya naon aya nu matak berubah gambaran naon berubahna teh balem wae jadi bau baham atawa aya kokotor azalahu maka ngabersihkeun ieu jalma kana ieu tagoyur bersihkeun kunaon bisiwaki ku siwak wa in kana fihi najasatun lamun teh mah dina bahamna aya najisan. Naon najis teh kan aya najis teh aya najis nu dihampura di bawah salat teh dihampura kana cai aya najis deui nu dihampura dituang teh dihampura di bawah salat macam-macam najis. Ieu mah gambaran aya najis anu hampura dituangan teh dihampura di bawah salat atau di bawah dikir seperti urang teh geus nuang sate atau lauk ai sate kan tetep aya getihan. Daging mah dituang urang nuang sate nuang daging meunang da sabab getih nu aya dina daging sate eta getih najis nu dihampura dituang ngan teu dihampura lamun dibawa salat berarti aya najisan. Tah maka lamun dina baham aya najisan gambaran tos nuang sate maka wa in kana fihi najasatun ajalaha bil ghusli bil mai maka najis nu aya dina baham wayahna kedah diwasuh heula. Kamu heula
lamun dina baham aya najisan bersihan heula ieu naon leungitkeun heula ieu najisna ku cai ku jalan ke kemu. Palau dzakara walam yagzilha kumaha lamun teu mah heg dina baham urang teh aya najisan heg teu ke kemu teu diwasu heula walau palau dzakara walam yagzilha bahwa makruhun wala yahrumu lamun teu mah ieu jalma teh dikir heg teu ngawasu heula ieu najis nu aya dina baham bahwa makruhun maka eta teh hukumna makruh tapi layah rumun teu haram berarti makruh bari henteu haram cek ilmu fikih mah berarti makruhna makruh tanjih sabab aya makruh tahrim makruh tanjih makruh tahrim mah makruh nu deukeut-deukeut kana haram aya makruh tanjih mah makruh nu deukeut-deukeut kana halal ta eta makruh tapi henteu haram dikir heg dina bahamna aya najisan. Walau qara al-Qur'ana wa pamuhu nazun kuriha lamun jalma maca Quran terus dina eta bahamna jalma teh najisan gambaran tos nuang sate belah gitunya atawa tos nuang naon bakar ikan itu nah heg teu kekemu maca Quran weh maka walau qara al-Qur'an wa pamuhu nazun lamun ieu jalma maca Quran bari dina bahamna najisan kuriha maka maca Quran karena maca Quran eta mah makruh sabab dina bahamna aya najis wa fi tahrimihi kumaha dina haramna wa fi tahrimihi wajhani li ashabina dina haramna ieu maca Quran ieu kabagi dua jalan ngan nurutkeun kaul ashab urang sadaya as-sohuhuma layah rumu nurutkeun pangsoheh-sohehna ieu dua jalan layah rumu teu haram ieu maca Quran ari bari bahamna geus nuang anuna aya najisan gitu ngan sebatas mah makruh. Paslun ari ieu eta hiji pasal ilam kanyokeun ku anjeun anna dzikra kana sanyana dikir mahbubun eta nu dipika cinta pijamiil ahwali dina sakabehna pirang-pirang tingkah ila fi ahwalin kecuali dina pirang-pirang tingkah waroda nu datang naon asyar'u syara bistisna iha kalawan ngaistisna ieu ahwal nad guru nyaritakeun urang sadaya min hatina ieu ahwal huna di dieu turufan kana sebagian atau jalan isyarotan bari nangisarahan ilama kana perkara siwahu salianti turufan mimmatina perkara saya tinu bakal datang ieu mah pi abwabihi dina pirang-pirang babna ma insyaallah taala. Paslon dina ieu pasal ilam kanyohkeun ku anjeun anna dzikra sanyana dzikir yen dikir teh mahbubun pi jamil ahwa dikir teh dipika cinta dina sakabeh pirang-pirang tingkah dikir dipika resep dipika cinta dina sakabeh pirang-pirang tingkah kecuali dina pirang-pirang tingkah nu geus kawarid geus datang dina syara kalawan istisna na ieu tingkah tah nyaritakeun urang sadaya tina ieu ahwal dina ieu sebagian isarahan kana perkara salianti ieu turuk nyatana tina perkara nu bakal datang dina babna ieu perkara insyaallah taala ke aya bab-bab khusus pamindalika maka eta tina sapalihna ieu turupan ana usahanya nakalakuan sareng tingkah yukrohu eta dimakruhkeun naon adzikru dzikir halatal julusi dina nalikana calik ala qadail hajati dina keur nyumponan pangabutuh tegasna jadi cek tadi sakabehna dzikir teh dipika resep dipika cinta dina sakabeh tingkah ngan aya tingkah nu dihususkeun nu teu meunang diantawisna dzikir hukumna makruh keur tingkah calik nuju di jamban nuju qadail hajat gitunya nuju miceun eta mah makruh oge dimakruhkeun deui dihususkeun teh wapi halatil jima'i dina tingkahna keur jima' eta ge makruh wapi halatil khutbati jeung nya kitu deui makruh deui dikir dina nalikana keur khutbah dikir liman pikeun jalma yasmau nu ngupingkeun man sautal khotibi kana sorana khotib jadi jalma nu ngupingkeun khutbah teu meunang dikir
hukumna makruh. Wa fil qiyami fi sholati jeung dina ngadeg di fi sholati dina salat. Ngadeg salat ger dikir milu salat. Bal yastagilu kenangtung dina keur salat itu non dikir. Hukumna makruh. Bal yastagilu balik tak kudu katungkul jalma sibuk jalma bil qiraati katungkul ku bacaan. Justru keur salat mah kudu katungkul ku bacaan. Wa fi halatin nuasi deui jeung makruh deui dikir teh wiridan teh pi halin nuasi kenunutan arasa meureun keur nunutan wiridan mah teh anggeus itu mata makruh kenunutan. Wala yukrahu jeung teu dimakruhkeun ieu dikir fit tariqi di jalan wala fil hamami jeung teu di jamban wallahu a'lam. Teu makruh dikir di jalan ngan dikirna urang ulah gogorowokan dikir di jalan mah keur lempang dikirna bil qalbi ku hate tanya dikir kopi wala fil hamami jeung teu makruh dikir di jamban ngan wayahna ulah dilapadkeun eta mah di zaman mah dikir bil kopi teh dikir kopi dikir ku hate wallahu a'lam. Paslun ari teh hiji pasal al muradu min dikri rupina sakitu pangaosan dina dinten ayeuna mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna mangga tutup sasarangan qudua majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.